numiang berjamaah katajud diumpulkeun Gusti Allah bakal anu teu miang berjamaah katajud gara-gara undur. Sarua meunang ganjaran walaupun teu makan ka tajud. Lamun karena undur biasa teh berjamaah katajud teh. Ya biasana berjamaah. Nah, ari geus kitu teh hiji waktu aya undur boh gering boh naon pokona balah. Misalna gering datang ka teu bisa miang katajud. Lamun dikira-kirakeun teu gering mah bakal miang katajud. Tah ngan ieu mah gara-gara gering jadi teu miang katajud teu berjamaah. Eta teh sarua meunang ganjaran miang katajud. Sarua meunang ganjaran berjamaah pada angger unggul keneh anu miang katajud. Jadi asal geus dibiasakeun teh ayeuna pemelang. Nah, makin lamun geus jadi aurat, geus jadi kebiasaan, biasana sok maca Quran. Ya, biasana sok maca Quran. Ngan aya papas teh di Gusti Allah. Teu kadeuleuh misalkeun Quran teh di kacamatan angger teu kadeuleuh. Biasana maca Quran teh. Lamun sakira-kira kadeuleuh keneh mah bakal maca Quran. Eta teh angger meunang ganjaran maca Quran walaupun teu maca Quran. Ngan angger Allah ngunggulkeun keneh anu maca Quran. Tapi meunang ganjaran tetap dibiasakeun teh. Di mah aya jihad teh bana teh luas, lain tenang bae nya. Jadi gitu tah amal-amal anu hade anu geus dibiasakeun lamun dina hiji waktu ternyata aya qadar di Gusti Allah teu bisa dilaksanakeun gara-gara kahalangan papasteun di Gusti Allah itu angger bakal menang ganjaran. Karena paeh sekalipun. Karena paeh sekalipun. Paeh kan papasteun di Gusti Allah we. Lamun dikira-kirakeun hirup keneh mah bakal berjamaah terus, bakal ngaji terus. Itu datang ka ilaha bae meunang ganjaranna. Asal sing dawan. Asal sing dawan. Terus dibiasakeun. Terus dibiasakeun berjamaah, terus dibiasakeun baca Quran. Hiji waktu datang papasteun di Gusti Allah teu paeh. Lamun kira-kira hidup mah eta teh bakal ngaji keneh. Itu teh angger meunang ganjaran. Jadi eta mah lain amal jariah ngaranna teh. Tapi naon ngaranna teh amal pensiunan. Amal jariah mah dibikeun terus sejen itu kadinya amal batur tapi gocor kadinya. Model boga budak soleh ngagaakeun eta mah amal jariah katanya. Boga ngajar ka murid teh ngamalkeun amal jariah gitu nya. Sedekah kata bin aya nu salat di dinya kabagian eta mah kan berarti tidak pagawean batur. Lamun tidak pagawean sorangan mah lain amal jariah mah pensiun. Pensiun. Datang kailah, datang kalian. Naon sababna menang listiwaihi ma fil niyat. Sabab sarua niatna. Nu jihad jeung nu teu jihad gara-gara kahalangan ku papasteun Gusti Allah itu sarua meunang ganjaran sabab sarua niatna jihad. Nu miang katajud jeung nu teu miang katajud gara-gara kahalangan ku papasteun Gusti Allah lamun dikira-kirakeun teu kahalangan apa kalnya sarua meunang ganjaran naon sababna listiwaihi ma fil niyat. Karena dua nana sarua niatna ere katajud. Kalau hujan sangat banyak pokoknya bersarua. Kalau pun maksakeun beureun ganjaran, kalau itu teh payung.
wa ziyadatil mujahidina bil mubasyarah. Nah geuning anu krumian kata jeung mah dileuwihan ku Gusti Allah. Tapi eta mah nyajeunkeunna. Nu teu mangkat gara-gara kahalang ku pasen Gusti Allah geus menang. Tila niatna ai anu niat mah niatna menang, niatna menang. Wa kullan wa'adallahu husna wa kullan jeung kasaban-saban sahiji minal fariqain dek nu indit rek nu henteu lamun niatna indit itu wa'adallahu husna wa'ada ngajangtikeun saha Allah taala al husna kana surga. Dua dengan dijanjian ganjaran maka pantina disebut surga. Ya. Wa faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Wa faddala jeung saha wa sallallahu ta'ala mujahidina ka jalma-jalma jarihan kabeh 'alal qa'idina nyelehkeun anu teu jihad padahal eueuh alasan. Diukurkeun ajran 'azima kalawan kana ganjaran anu gede. Nah, darajatin minhu nyata pirang-pirang derajat minhu ti Gusti Allah ay manazila ba'duha faqabatin minal karamah boka kamuliaan anu dan bertingkat-tingkat itu nu teu bisa digeulangkeun ku jalma anu teu di jihad padahal dua alasan dasar tapi jaman deukeut katanjung teh tapi teu niat itu lari pun teu ya elek kudu jauh ya padahal mah eueuh halangan pakai yang eta kitu halangan teh teu ya dijanjian ku Gusti Allah dari darajat minhu pirang-pirang darajat ti Gusti Allah wa magfiratan. Oke, dijanjian menang magfirah aya pangampura ti Gusti Allah. Jadi dosa leutik mah bisa leungit teu kudu ku istighfar. Kumia ngaji, budawa wudu, maca Quran, salat sunah eta teh ngahampura dosa. Padahal mah teu meta hampura tapi mata hampura dosa-dosa leutik teh. Wa rahmatan. Oke, anu gara teh dijanjian ku rahmat Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim wa kana jeung Gusti Allah taala eta ghafurun dan anu segera kakasih Allah rahiman turut anu nyaah ka ahli ka jalma anu teu taat ka Gusti sallallahu alaihi wasallam. Sallu